وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة حبيبنا شفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أزواجه ذرياته وأولاده والصحابة أجمعين خصوصا مولانا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مولانا حجة الإسلام بركة لنا بحامد محمد بن محمد الغزالي شيخنا ومرشدنا الإمام الكتب الحبيب الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه مولانا الإمام الحب الكتب الحبيب القادر بن أحمد بالفقيه شيخنا ومرشدنا كهجي محمد يحيى وصولهم فروعهم أهل بيتهم أهل سلسلتهم ثم خصوصا إلى حضرة ibu saha pemajikan almarhumah Hajayani Haryani wa usulihim furuhim ahli baitihim ahli silsilatihim malaniyati salamati abaina ummahatina ajdadina jiranana ajmain khususan ala niyati salamati wa najati abdika Haji Asep Wahyudin wa amatika Haji Ira wa usulihima wa ahli baitihima wa man intasaba ilaihima wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله سيدنا حبيبنا شفيعنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان شفائها نور الأبصار وضيائها قوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ibu-ibu sadayana, sepuh-sepuh sadayana no kalintang dipihormat, bil khusus pengarasa pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren Ad-Dahlaniyah Hasan bin Sabit, pengarasa Kiai Haji Ahmad Salimul Afif no kalintang dipihormat para kiai, para sepuh sadayana, oge khususna sahibul hajat Kang Haji Ipit ngaranna nama Asep Wahyudin, ngaranna nama Asep Wahyudin ngan teuing ieu mah nya da sohorna Haji Ipit jeung Bu Haji Ira sakulawargi anu kalintang dipihormat. Alhamdulillah urang sadayana siang ayeuna kempel ngariung dina acara nu luar biasa nyata seja syukur ka Allah Subhanahu wa taala eta nu utamina oge niat silaturahmi nya, oge niat nyiar ilmu, oge niat saja ngabungahkeun papada muslim rupa-rupanya. Mudah-mudahan segala amal ibadah urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur-dulur sadayana ngajina kieu nya, ngajina bieu dina tafsir diterangkeun bahwa teu aya ibadah anu luar biasa anu ngaleuwihan an-nazratu bitauhid. Awa ibadah nu luar biasa anu ngaleuwihan kana tafakkur kana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Eta nu kahiji. Nu kadua eueuh ibadah anu ngaleuwihan kana taat ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tadi dibagi dua, aya ibadah anu teu katingali, ibadah hate, aya ibadah nu katingali, ibadah nu katingali teh ibadah awak. Contoh kieu supaya fahamnya, eueuh rasa anu paling luar biasa anu melebihi rasa cinta. Nah, gampang nanya ieu mah contoh.
rasa nu luar biasa anu melebihi rasa cinta. Jadi ku cinta mah beres kabeh. Pahit jadi amis, panas jadi tiisnya, tengenah jadi ngeunah, pika sebeleun jadi indah kusabab cinta. Tah eta anu teu katingal ji tong saprokeun ka urang tiris ada kabar itu tah gitu. Terus pagawean anu melebihi selain berkhidmah atau bakti kanu dipika cinta, iya kan? Pagawean anu melebihi karena hal atau perkara atau jelema anu dipika cinta. Jadi hiji rasana, dua gawena. Da bohong atuh lamun aya lalaki, contoh Haji Ipit ngomong kieu ka Haji Irah, ayang ayah teh cinta ka ayang teh, tapi ngeukepan tara mere duit tara gitu di imah, kan eta teh kebohongan anu jelas kan, anu rasa itu teh berarti dusta kan, dah rasa itu teh dusta. Tapi ngeukepan minang di imah wae mere duit osok, tapi tidak mencintainya kan hamar, tapi tidak jadi leungit rasana sanajan aya di imah sanajan dikekepan cinta mah untuk apa gitu kan. Taya maksudna dibawa ngomong ka dieu teh ya ibu-ibu mah kan perasa, ibu-ibu mah cing ngajina make rasa meusan, ngajina make rasanya tak. Oke, tak enak kieu maksud abdi dibawa berpikir teh kan lamun orang sholat, lamun orang ibadah apapun lah, umroh, lamun orang haji atau pengajian, lamun teu make rasa kan hamar, lamun teu make rasa pasti hamar, engkena pasti bakal kesel, panas lah, cangkeul lah, kesel lah, iraha ngeusanana, wah macam-macam karena teu make rasa. Kan hamar gawe teh gitu, ngaji teh hamar, ibadah teh hamar. Nah ibadah bet hamar, betengeuna, bete indah sabab rasana eueuh. Tah rasa eta teh naha sih bisa eueuh karena orang tidak berpikir, karena cek dina ihya mah tumbuh rasa teh tina pikiran. Jadi awal tumbuh rasa teh tina pikiran. Cek dina ihya mah contohna kieu. Orang make contoh pan ibu-ibu apal meureun aya nu gelo kan, nu gelo mah tetiris bu, dibuligir kadang ditaranyangi cuek saja, dahar di mana wae, bener, sare di mana wae, tapi cager kadang-kadang montok nu gelo mah, kadang-kadangnya nu gelo mah montok damai we, teu kudu boga BPJS nu gelo mah, teu kudu boga ya, damai-damai saja gitu. Naon sabab rasana eueuh gitu. Jadi teu boga naon, teu boga rasa. Jadi tumbuh rasa teh dari pikiran. Kan mimiti hayang teh nempolin atawa ngadenge. Nempo dahareun ngeunah dina pikir dipikir ku urang sigana ngeunahnya baso aya kieu. Tah geus sigana ngeunah kakarak hayang. Siga kalalaki pan kalalaki teh mikir heula. Kasep tuh kan mimiti teh da lain bogo heula tapi kasep geus kasep teh joro-jorojo ira resep gitu kan, geus resep teh har geuningan bager beukir resep har geuningan har tak cinta teh tumbuh tina fikir matak bahaya lamun lalaki teu mikir awewe teu mikir bahaya luar biasa nya. Boga pikiran mangantara digunakan. Namun ibu-ibu di dia ngajawab, da abdi magaduh emutan pangarsa. Pertanyaanna sok dipake tara. Pan gitu. Hogra mikir ge, lamun awewe mikirna sederhana. Urang teh boga salaki urang teh ngaduakeun urang, ngusahakeun urang, ngajaga urang, merhatikeun urang, jelas mencintai urang. Kan urang teu layak lamun seandainya urang tidak membalas cintanya, tidak membalas perhatiannya. Hiji eta. Lamun lalaki kan mikirna gampang. Pamajikan urang teh tukang nyeusuhan, tukang masak, tukang nyusuan, reuneuh budak urang. Jadi cek lalaki bahkan beh dieuna
awewe urang Citiru mah urang nyaho usaha deui ngalah duit awewe teh. Ih luar biasa. Mata lamun lalakina teh nyaah teh lalaki geblek gitu. Otakna teh jelas gitu. Sabab teu mikir kan? Berarti lalakina teu tak gitu. Boga pikiran mangan kadang-kadang teu diguna. Gitu kan? Nah, itu mah misalkan rasa-rasa anu sederhana dalam kehidupan urang gitu kan? Karena itu dibangun, matak di mana dibangun, matak di mana gok jeung pamajikan depan aya sono, aya bahagia, aya indah gitu kan? Aya indah dan mikirna kahadeanana lain mikir kagorengan-kagorenganna. Dan ngomongkeun kagorengan masa kabeh jelema ge boga. Aya sakabeh jelema sa alam dunia ai lain nabi rasul mah lamun ngomongkeun kagore. Masalahna lain masalah urusan lalaki pamajikan wae hirup teh kan tadi judulna nah urang ibadah teh sok hamar eta tidak ada cinta, tidak ada cinta kan dina hati urang na cinta da urang tara mikir mata pasti lamun salat cangkeul, pasti lamun ngaji kesel gitu kan, pasti lamun wiridan aral gitu kan, dilatih gitu kan. Nah pasti sabab cinta. Pada saat orang berpikir tentang saha, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang pangeran orang, tentang kakasih orang Allah nu nyieun segala, ya kan, nu nyieun segala, nyieun irung orang, nyieun panon orang, nyieun ceuli orang, nyieun letah, nyieun huntu, nyieun cager, wah luar biasa. Mata lamun orang daek berpikir dina ihya diterangkan cek Imam Ghazali hirup teh teu leuwih ti 3 perkara, hirup teh teu leuwih tina 3 perkara. Dengikeun ya ieu pokok hiji dahar, hirup teh teu leuwih ti dahar saku ece pikiran mending mana duit loba mobil loba tapi dahareun eueuh, tapi mobil ngan hiji duit tepati loba tapi dahareun teu kurang mending mana, mending ieu masalah sahiji we da meunang ngalamun mah meureun pan ieu mah tafakkur judulna mikir hartina eueuh nu leuwih ti dahar ce naon salaki ganteng ge teu bisa dahar, salaki beunghar tapi teu bisa daek teu kan maunya. Jadi dahar teh hiji hal anu luar gitu. Jelema teu boga mobil teu maot ce, jelema teu boga perusahaan teu maot, jelema teu boga salaki teu maot, jelema teu dahar mah paeh nya, jelema teu dahar mah. Jadi hirup teh lieur teh neangan dahareun, neangan duit ratusan miliar teh keur dahar sieun teu dahar gitu. Cik Imam Ghazali mah hirup ieu menyaritakeun hirup teh teu leuwih ti dahar, tanu lain-lain nama bonus, nu lain-lain nama bonus, nu penting mah dahar. Keur naon loba duit teu dahar mah, keur naon pamajikan geulis teu dahar mah, kitu pan keur naon beunghar teu dahar mah. Sedengkeun urang ayeuna alhamdulillah ku Allah hirup di alam dunia ayeuna khususna di Indonesia oge di Citiru ieu nya teu pernah eureun dahar nya, teu pernah eureun nya, can aya pan eureun dahar di dieu nya. Matak di dieu bisi aya nu teu boga keur dahar ka Cibogo we, urang boga keur dahar. Da dahar mah sederhana cok, nog sabaraha nog sakilo 30.000 we ha, 30.000 bagi we 15 lah 2.000-an, sangu 15.000 bagi 10 1.500 berarti 3.005, minyak gas 1.500 lah jeung uyah 5.000 dahar teh 5.000 da ngeunah jeung enog ge sok anu bisa nyieun enog di dieu ngacung. Oh nu bisa nyieun enog dahar jeung enog teh cocolan cengeknya melak lah, cengek mah di urang mah da babari meuli we uyahna 5.000 dahar teh ce. Dahar anu waras teh anu normal 5.000, tanu rudet mah eta keur Innova nu rudet mah, keur Pajero nu rudet eta anu rudet mah nya, keur Alphard kana sirahna teh keur seragam lieur teh lieur
Da dahar unggul memurah. Cek saha dahar mahal. Mata urang dia bisi bingung tuh boga keur dahar ka Cibogo. Ku aing dibere sapiring mah dahar. Nya. Moal jelema kalaparan moal di Indonesia mah insyaallah luar biasa Indonesia. Da di urang teh bararahan jelema menta keur dahar pasti dibere. Teteh ya sararea datang ke Haji Ira, Ci Haji hayang dahar pasti dibere. Tapi lamun Ci Haji minta duit tak eta mah candang tuh eta mah moal da mah kamu make 5-10 juta mah minta 10 juta mah moal dibere, minta dahar mah pasti dibere. Juk datang ka dulur minta dahar sapiring pasti dibere. Ya bener deh. Jadi urusan dahar dunia mata di mana jelema di mana geus teu lieur ku urusan dahar jelema eta geus bahagia lamun geus teu lieur ku urusan dahar. Hiji. Dua, hirup teh urusan cager kesehatan. Cik Imam Ghazali, kesehatan, urusan sehat hirup teh. Ada eueuh gunana tuh. Ceu kamari abi aya tamu duaan, ganteng lalakina teh. Awewena geulis, anjir cek urang deui jelema geulis-geulis teuing. Eta mah awalnya gulis lalakina ganteng karena mobilnya halus ngobrol curhat lalakina teh punten ieu melain jorang da kanyataan nyaritakeun lalakina teh geus 6 bulan teu bisa ngeukepan pamajikanana paham merenya teu bisa hudang gitu nya paham kan paham geus sama panjang dongengna urang ngahulang anjir boga pamajikan geulis ge keur naon nya boga pamajikan geulis ge teu bisa dipake mah keur nya bener teh ieu mah mikir sok eueuh pikiran mending lalaki biasa-biasa tapi perkasa kan bae pan ieu mah ngaji tong serius deui lalaki biasa-biasa tapi ganteng tapi tidak perkasa milih mana? Hah? Atau milih nu ganteng mana mah pilihan nu mana gitu nya. Jadi kieu kudu paham hiji perkara teh nu paling penting teh fungsina. Hiji perkara teh nu paling penting teh fungsina lain casingna lain. Keur naon Fortuner ge mogok mah nya. Fortuner mobilna mah ngan mogok, Luxio mobilnya wah ngan tarik jeung geunaheun mending Luxio geunaheun daripada Fortuner mogok man gitu bener kan. Jadi hirup teh urusan cager ieu urang mah sararea di dieu cara lager sehat alhamdulillahnya suku teh cangkeul leungeun teh nyeri panon teh lolong luar biasa eta teh nikmat anu luar biasa lamun urang daek mikir paham teu. Ieu mah cara malalikir hirup teh tudanya cara mikiran teh dahar isuk baso tahu kupat tahu beres kupat datang beurang ngaliwat gitu datang sore sebelah datang peuting naon deui baso mui sirah teh dahar lieur neangan duit geus boga duit lieur meakeun kan lieur dedenya. Oh model orang Citiru mah begitu beng ke Jakarta beng ke mana deh ke TG ke Cirebon kadang-kadang mah ke Bungbulang beres yuk dagang gitu beng ulin meakeun duit menang dagang nya kan sok ngaku meakeun duit menang dagang geus beak duit teh muih deui dagang deui seger ring jelema teh ya tabungkeun duit teh lain dibeak-beakeun teh ulin tabungkeun duit teh angguran pake meuli masjid pake meuli maksudna nyieun masjid wakaf ulin mah sawajarna we cenah urang ngadengi urang Citiru mah geus ulinna cenah wah mayakeun duitna teh kantongna unggul ge geus 2,5 juta aya nu kantongna cenah 10 aing teu make otak eta we lebar kantong 10 juta ya Allah kantong je
Ya Allah, orang mah ya 200.000 tinggal 200.000 awet ini seberapa tahun itu pamajikan ulang tahun mangmulikeun kantong dah cieun keur naon kantong gitu ya ge can rusak gitu lain ulah maksudnya fikir heula naon gunana kantong tepi ka 10 juta aing ngenceleng 5.000 2.000 aja aing gitu jelema ayeuna da aya nu 1 juta alus ge loba ya kieu ya ieu punten nya punten pan jelema teh sok loba anu tampil hayang ganteng gitu pan mun lalaki mun lain ngahina ieu mah mere pemahaman ieu gaya itu gaya wah sorban eta hayang enggak nu kitu teh kudu apal jelema anu teu gableg anelkeuneun matak didang da supaya jadi keren urang mah da teradang da koko biasa kadang kopi hagi deng-deng bes aing payu loba nu ngonang nya sabab lain nyaritakeun casting tapi nyaritakeun kualitas da ari awewe berkualitas mah teu kudu make kantong 10 juta teu kudu nya bener teh kadang-kadang mau keresek ya dilirik gitu kan da awewena kualitas dimunculkeun ana sok jadi jelema-jelema nu berkualitas jadi panjang ge pidato teh sakieu deui geus bae duanya dua geus cagernya nu paling penting teh nu katilu aman aman geus aman mah beres sare tibra aman mah kitu pan minangkana mah sagala ngeunah lamun aman coba lamun hirup teu aman guling gasahan nya aya garong aya bangsat umpamana naudzubillah siga di Palestina mah aya bom geus lieur cok moal jongjon sare moal jongjon da atawa teu aman teh di udag-udag nu nagih gering musim gulis musim mobilna Fortuner ge kuno nagih mah anger leuleus lieur kuno nagih mah lieur matak tong nyieun hutangnya tong nyieun masalah eta teh matak teu aman balikan deui hirup teh teu leuwih ti hiji dahar dua cager tilu sakitu di mana jelema ku Allah dibere tilu perkara ieu maka jelema eta ibarat dunia diberi dunia jeung saeusina hijinya dah balikkan judul tadi nah orang bethamar lamun ibadah nah bethamar lamun wiridan sabab dina hate urang eueuh cinta ka saha cinta ka Allah subhanahu wa ta'ala kumaha numbuhkeun rasa cinta dina hate urang difikir cek bahasa Arab mah nazar atawa tafakkur punten ce abdi mah sok kieu ye lamun jeung pamajikan abdi mah Gusti maraban henteu ngahuapan henteu ngurus henteu urang-urang mah nyoho-nyoho numpakan bener kan pan ieu mah ngaji lalaki ya ngomongkeun lalaki mun abdi jeung pamajikan gitu nyaho-nyaho ngekeupan teu nyieun dadana teu nyieun bujurna teu nyieun bibirna nu nyieun eta kabeh Gusti gitu abdi mah gitu mata abdi mah mun nempo pamajikan teh alhamdulillah nuhun Gusti aya awewe nu bogoheun ka urang dah heuh atuh sok lamun lalaki mikir da bahagia dicintai teh terus nyieun rasa cinta saha lamun lain Allah gitu kan urang mematak alhamdulillah nuhun Gusti bunga teh boga pamajikan ai syukur teh kudu bunga cek Imam Ghazali jadi teu jadi syukur teu bunga teu jadi ai bunga teh pagawean hate bahagia syukur teh kudu bahagia teh pagawean hate urang pernah bahagia teu boga panon bisa ningali make hate ye anu kieu bahagia make hate teh kieu urang keur cicing we ngalamun ngahulang itu kumaha itu listrik can kabayar umpamana ieu mah
tiba-tiba telepon huruf. Assalamualaikum Cah Haji, alhamdulillah. Iya abdi gaduh sama tante ya. No kamari iya ku abdi tos ditransfer 500 juta. Kira-kira teh rasana kumaha? Nya rasana teh kan nu tadina dieu ge luncat teh. Ngajulong yes gitu kan. Wah, anjir bujung-bujung bayar listrik aing meuli mobil ge bisa. Gitu kan? Kan bunga eta teh nu meluap-luap teh kan. Nah, paham kan rasa bunga kan? Pernah teu urang mengingat nikmat panoneh heula anu luncat siga kitu. Alhamdulillah Gusti abdi bisa ningali. Alhamdulillah pernah. Pernah kan? Ya, nikmat ceuli ngadengi, nikmat bisa lembang, nikmat bisa dahar. Wah, luar biasa lamun dipikiran. Jadi lamun dek dipikiran eueuh ruang keur sedih hirup teh. Lamun rekonsepna syukur. Lamun rekonsep syukur eueuh ruang keur sedih. Bahagia pasti lamun jelema bersyukur selalu bahagia. Komo ieu dibere plus teh dimampuhkeun umroh, dimampuhkeun haji gitu kan, siga ayeuna Haji Ipit Haji Ira gitu kan, jeung pala putrana bahagia kan. Seharusnya batur mau cantang tuh bisa umroh hiji, batur mau cantang tuh bisa sakeluar dua, batur mau cantang tuh bisa jeung guru cantang tuh kan, batur mau ieu mah ku Allah kabeh digampangkeun, salakina pamajikanana anakna ini jeung guru. Wah itu nikmat nu luar geus matak tong make jemedut ji bahagia geus eta teh luar biasa. Da urang mah hayang ngan ku Allah can dikersakeun gitu, can dikersa kita teh bahagia teh matak urang mah sok seuri gitu, hirup teh sok minang seuri ce. Matak lamun teu boga duit saeutik teh sok inget-inget we aing mending loba duit mending suku eueuh. Atau tepati loba duit tapi suku mending tepati loba duit lah. Mending loba duit tapi stres, mending tepati loba duit tapi bahagia. Geus loba duit stres mana? Kamari abdi ngobrol jeung orang Bogor, aya nu masatrenkeun budak. Bapana orang Bogor teh boga dunungan teh beunghar boga pabrik beunghar. Gitu. Nu kumaha kitu? Ngan hanya kak jantungna dicangkok, ginjalna dilaan, tuangna digram, ngaleutna cai herang, itu beunghar, teu bisa daharna naon diatur, jantungna dicangkok, dari weuh mun ngurus wae duit stres pan, jadi we jantungna teu enggak, nya ginjalna kurang nginum pan capek, kurang sare, kurang minum tapi kadila urang mah bujeng-bujeng ngadahar sirop, urang mah ngadahar cengek ge aman kan. Aman awewe beungeut-beungeut kieu mah tukang seblak unggul kan, seblak rujak nyaho teh pan kamari kungsi jarah ka Malang jeung urang Citiru da eta anyar datang ka hotel lain disuguhan dahar jo disuguhan teh rujak song teh rujak, oh nya awewe nya aman, urang mah ngadahar rujak aman, sirup aman, dahar naon deui seblak aman, sagala dihakan aman gitu kan, teu ngadahar plastik we gitu kan. Luar biasa eta teh nikmat nu sangat luar biasa. Matak teu kudu eueuh kesan jemedu di hirup teh, eueuh kesan keur susah tah nu jadi susah nu jadi bahagia teh pikiran urang dirajut ke urang pikiran susah. Matak nu matak susah teh hawa nafsu anu teu pernah ngarasa cukup tah eta. Mobil geus 2 hayang genep susah gitu kan, pamajikan geus aya solehahnya hayang namahan susah gering teh nyieun masalah gitu, imah geus alus der hayang ditaikeun 7 tingkat penjadi gering gitu. Tah eta kahayang matak agama ngalarang kahayang anu salah tapi pek kahayang tetapi anu
halus. Matak abdi minang dina ngaji lain ulah meuli mobil gablek teu duitna boga teu boga cicing teu boga tong hayang tak di mana geus boga kakarak meuli hayang umroh halus ngan tanya kana diri sorangan boga duitna teu cicing Allah teu nitahkan teu mampu cenah nganyuk we heula tong didengi ai maneh nganyuk teh mayarna teh wajib lamun teu mayar hutang hukumna dora umroh teh teu sunat acan keur nu teu mampu mah ngerti teu teu mampu ya teu boga duit teu sunah ai maneh kitu teu sunat teu keur nu teu mampu mah kitu maksudna kieu kudu make ilmu lain ngan saukur hayang lain ulah jug dek unggal minggu ge jug boga mah duitna nya bener teu ngan teu gablek mah tong ngalilieur mah maneh kitu maksudna make ilmu kitu maksudna ibadah teh kitu tah tumbuhkeun dina rasa urang dina hati urang rasa cinta ka saha ka Allah subhanahu wa ta'ala dipikir teh cenah pikir Gusti insyaallah kitu enggak jadi seri gitu bunga syukur teh gitu bunga syukur teh ngaranna di mana make bunga syukurna berarti jadi syukur di mana jadi syukurna berarti eta teh ibadah tamatak acara ayeuna mah teu meunang sedih-sedihnya kudu bunga pang-pangna mah nu boga acarana teu meunang sedih-sedih kalem nya haji rajing haji ipit pan itu syukur jadi ulah ongkoh acarana syukuran tapi ngaharuleng gitu ya kudu bunga jadi syukur mah bunga di mana bunga jadi syukur agitunya hajinya sararea dalila ngaji mah kayak insyaallah ya pangarasati Cipedungnya katanya abdi menitip belajar mengolah rasa rasa teh indah lamun hirup make rasa indah hirup lamun make rasa sok lamun dahar make rasa nya hayang baso hayang terus datang baso teh tau meuli pan dinikmatinya tina setiap siukan senok nanti tapi ka nyuruput cain ge nyuruput teh lamun make teu make rasa mah ngahulang dahar tekina jadi belajar mengolah rasa pang-pangna nu paling penting rasa urang ka Allah subhanahu wa ta'ala eueuh bu eueuh nu sabageur Allah eueuh hiji zat anu sabageur saluar biasa na Gusti Allah moal aya bageurna Allah mah mere kamampuhan ka urang oge Allah mah mere buruh mampuhna mere buruhna mere Allah urang dititah ibadah ka Gusti Allah teh dibere jag-jagna dibere cageuna dibere awakna dititah ibadah teh geus ibadah teh diburuhan ya Allah buruhna teh surga buruh geus moal aya hiji tempat hiji ruangan hiji negeri hiji udara anu paling indah seindah surga nya sararea hirup mah sagedeung ceu hirup 60 70 80 tak abdi mah tara loba pikiran abdi mah jadi cara hirup abdi mah sederhana gitu menempo awewe geulis ya aing mah di surga awewe ki aing mah awewena di surga loba di surga bidadari unggul gitu abdi nempo mobil gararotean itu kayak di surga aing buruk naik buruk gitu nempo imah nu balaleunghar dengannya biasa teu kabita teu geus kabayang lieur nyicilanana apa mau enggak kayak orang mau di surga gitu tak ada deh keur abdi mah jadi pelipur lara tuh pelipur jadi ubar hati mata sederhana ngeunah nu penting mah urang mah dahar ngeunah sare tibra geus beres gitu alhamdulillah gitu tara loba pikiran mata teu boga cicilan mobil teu boga cicilan imah teu boga cicilan tiis sare hirup teh gitu
dahar ngaji gitu, sare dahar ngaji. Alhamdulillah hati teh bunga teh ka mamana teh bahagia. Da batur ngadongengkeun susah teh urang mah alhamdulillah teu boga susah. Kan sok lobanya nu curhat, sok seuri salah rusak ini jelema gitu. Masyaallah nya. Nah, diajar ngolah rasa, diajar make rasa supaya hirup urang ya mudah-mudahan Kang Haji Ipit, Bu Haji Ira, pala putrana sadayana kulawargana, ya sepuhna mertuananya Haji Margono sing saroleh sadaya. Oge urang sadayana sing saroleh, sing janten tujuan hirup urang teh Allahu Subhanahu wa taala. Sing janten ahli surga sadayana nya. Hajat-hajatna diijabah ku Allah taala nya, hutang-hutangna dibereskeun ku Allah taala, usahana dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah salah satu terakhir di mana urang hayang lancar usaha, hayang berkahnya sing deket jeung Allah. Cara deket jeung Allah diterangkeun dina tafsir Munir, bieu ngaji tafsir Munir. Jadi di antara mukjizat Kangjeng Nabi Isa alaihissalam nyata bisa ngahirupkeun anu maut, bisa nyageurkeun anu lepra gitu kan, bisa nyageurkeun anu lolong gitu kan. Naon deui lobanya mukjizat Nabi Isa. Cek dina tafsir Munir mah teu pira. Nabi Isa teh apal kana Ismullah Al-Azam. Nah, cek dina tafsir Munir ieu mah versi tafsir Munir, tafsir Imam Nawawi, tafsir Syekh Nawawi. Jadi Ismullah Al-Azam teh ya Hayyu ya Qayyum. Dasarare amalkeun nya tah kabungkur kantos cenah apa oha nyarioskeun apa oha riwayat panjang riwayatna nya ngan singkat nama anjeunna diijazahan ku Eyang Kurdi, Eyang Cibabat. Ngaos ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali nya. Sadinten sawengi lajeng ti apa diijazahkeun ka abdi diijazahan. Cek apa di mana boga hajat naon wae, hayang naon bae. Deketan Allah. Salah satu cara ngadeketan Allah teh maca ya Hayyu ya Qayyum. Sok sebutkeun ku sadaya ya Hayyu ya Qayyum nya, amalkeun nya 1000 kali. Nu alus mah isuk-isuk geus salat subuh memeh meletek panon poe. Nu alus mah bacana teh memeh meletek panon poe baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Tagus kitu tuluy ngadoa jeung minta ka Allah. Allah mah bageur, Allah mah bageur, minta hayang naon minta ka Gusti Allah nya. Bebeja curhat ulah kadunungan wae curhat teh, ulah kaajengan wae curhat teh ka Gusti Allah. Kadang-kadang majengan ge sarua susah, kadang-kadang majengan ge sarua loba masa ka Gusti Allah curhat Gusti abdi teh curhat ka Allah. Disebutna curhat ka Allah teh munajat teh berbisik hatina curhat Gusti abdi teh Gusti gitu kabeh bebeja ku Allah dilancarkan sakitunya hampura sararea. Mudah-mudahan sing jadi ilmu sing barokahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha. Astaudi'ukumullah dinaka wa amanataka wa khawatim amalika fi hifdzillah fi hirzillah fi kanafillah. Zawwadakumullahu taqwa fa inna khairaz zadi taqwa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.